Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Desti Sucirandani ti kelas 12 PBS 2. Di dieu abdi bade nampilkeun monolog Sunda anu judulna Ngeunteung ti Tedi Muhtadin. Ih, geus punceungeus deui geuningan tanda cinta teh. Tanda cinta anu tara bisa dibobodot teh ya. Cirawan. Dibeureum kieu pencet gitu. Tapi sieun deui. Mantepkeun. Bukan deh, tapi kece asa jadi nyari kan urang ingkeun we nepi ka asakna jika cipta kuring anu keur ngacambah kaluar ti mulutna bodak cahaya nu sumurat ti sacaan Kang. Ininya bener jadi panyari geuning panyari kana beungeut kuring anu cek batur mah malah ka indung sale bapa mah irung sareng halis abdi teh nyapes pisan ka pangambung sareng kening mamah arigado ngalah ka ening menit kuring naon deui jiga mamah teh nya nya niwir buuk jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh tah palebah awak digana ngalah ka bapa malah lempang mas cekih pisan pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa, ari bapa jadi tah deui. Ari lain ti bapana deui mah nyaeta akik kuring. Tengah eta oge. Kuring kungsi tepang anjeunna kabujung ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh eta saha nu kalaluar ti kalangkang beungeut kuring? Malah beuki ngalobaan buing ka hati ayeuna mah nya dina diri kuring teh aya mama, aya bapa, aya aki, aya enin, aya bao, aya karuhun, nya aya walungan anu ngembat panjang deh kaliwatan abad-abad kahirupan eta walungan teh ngecer ti rama dan sareng ibu saya terus ka karuhun ka aki nini ka indung bapa terus muara ka diri kuring nya aya cinta aranjeun dina diri kuring teh mungkin insyaallah hanya kadede aranjeun baris dipiara ku kuring walungan cinta anu aranjeun ngamuara dina diri kuring moal dikotoran moal digegeuleuh mugi Gusti ngaping ngajaring ka diri abdi ayeuna mah hate kuring mejehna bungah cinta mekar di dada jeung jerawat anu melentung dina ieu pipi geurang ngarendah kah terus kembangan terus buahan eta walungan cinta anu ngamuara dina diri kuring keun sinang ngamalir terus ka anak incu buyut bao terus katurunan pangjauhna